Prabu tadi partot yang akan berteman kanggo warga-warga di segmen K2 banyak. Orang ngobrol-ngobrol deh. Ngobrol deh. Ayo tadi tanggal nomor bendera mah. Wah. Iya, kalurkeun. Wah, rancangannya. Ada dari SMP. Ini SMP. SMP Ibu kelas berapa? masih SMP juga? Ini mah Oh, Ini SMP. Oh, ini gurunya. Ini PAUD. Ini PAUD. Bah, urang narosola. Ternyata sanes siswa unggul anu ngadukung, tapi ibu-ibu guruna oge ngarojong. Ditabu sabaraha ti dieu? Lomba dulu. Jalan yang pertama. Lomba naon wae di ieu? Lato-lato. Aya nu lolos teh. Sadayananya. Wah, enggak Juara apa-apa. teh juara. Juara dia bagus. Wah. Keren. Tapi tetap semangat ya. Ujai Prabu yang terang cara nyuporteran murang kalina kumaha coba. Coba. Anggap kita ke lomba cenah. Ya teh nuju lomba cing kumaha. Ngasih support, kasih support. Yuk. Sok. Pokala di Yo. SMP Raja Manyar. Apa? Raja Manyar. Apa? Raja Manyar. Apa? Ternyata pemirsa yang ikutan lomba cuma satu orang yaitu Akbar. Ya, cuma Akbar doang yang ngiringan. Ini oyong teh ya guru ngawulang bahasa naon atau napi ngajar naon? Abi bahasa Indonesia. Bahasa Oke. Indonesia. Abi IPS. Hah? IPS. PU. Wah, seni budaya luar biasa. Wagi-wagi sadayana, urang kukurilingan deui di SMK Handayani masih kene. Masih seueur taros Luar biasa. Atur nuhun pisan. Atur nuhun, Bu. Sukses Tetap kamu. semangat. Raja Manyar semangat. Raja Manyar. Ayo masuk. Luar biasa. Dari asa budak sekolah ieu. Nah, Bah, Ujai Prabu ayeuna sareng panitia. Ujar rangkung kieu nya sekolah aya namanya. Oh, Imam Uja pernah. Deu kapungkur memang teu diajar ieu, teu diajar sato Dagong. jagong. Kita nak ayeuna teh Ujai Prabu aya nu unik permainan kapungkurnya. Kawinan kapungkur namanya naon? Dagongan. Oh, aya dagong bakar, dagong Aya dagong oge dago pakar. kira anu kumaha ieu teh? Maksudna kumaha ieu permainanana? Ieu teh jadi Ya di kumaha. jadi ieu teh Iya batas. Ya, Batas. saya 3 garis. Di bedol. Garis didorong, saling ngadorong. Paminola tidak batas berarti tawon. oh, ari pesertana sabaraha urang? Karena opat. Opat tahun opat. Bambu sakieu ku opatan? Itu opat. 8. Ya, ada apa? Aya nu elehna kumaha? Garis. Mundur. Kuat tenaga. Oke, Bang. Ya abah di dinya awi kieu. Kieu eta mah silih rojo kan. Jam 12.30 aya gala. Mohon. Putri Share kene janten. Sampai jam 4. Iya sampai jam 4. Ya, Keren, Bah. Berarti Berarti hiburan teh ya. mohon. Bah, Seni. iya teh seueur pisan kegiatanana. Tapi kita urang kukurilingan deui di SMK Handayani. Nuhun pisan. Atur nuhun. Yuk. Wari-wari sadana Ujai Prabu alhamdulillah tepang sarang 2 lalaki anu nuju viral. Anjeun lalaki. Abi mah anci. Oke. Wow. Sareng asa. Abdi pun Bagja Supriyatna. Bagja alhamdulillah. Pun Bagja Subragja. Ane Supriyatna. Oh, Subragja. Ini Pun Yaya Rifat Berfungsi sebagai apa di sini? Abdi ya. Ya. Abdi mah pembimbing di SMP Handayani hiji Banjaran. Oke. Kami Kang Yaya. Salah Sabios, tim daripada koordinator acara. Korlap panitia. Koordinator ngelap. Relap lapangan. Ayo ya. Ujai Prabu narosola. Konsep anu dibuat dinten ayeuna naon? Konsepnya melestarikan, memperlombakan dan sekaligus melestarikan kaulinan bangga Zaman baheula. zaman baheula kan soalnya ayeuna geuningan murah kali tos mengenal karena gadgetnya. Nah, jantan hampir sekediknya hampir terlupakan kaulinan bangga. Hampir 88% lah. 80% hampir leungit gitu. Nah, kata ayeuna aya alhamdulillah dari program Gelora. Kabupaten oge diselenggarakan oge di Gelora SMK kaulinan barudak dibangkitkan lagi. Wah,
lima ge bae. Bah. Ayo sekali deh apa pada tumaro. Naon. Harapan kanggo kapayuna kumaha? Harapan kanggo kapayuna pamitan tina acara ieu abangnya mudah-mudahan generasi-generasi penerus seperti murang kali ayeuna tetap dicinta karena budaya nu aya di urang. Khususna budaya nu aya di Jawa Barat. Baik Kedadi memulai ya. tadi memulai baik dari segi permainanna, baik dari kesenianna. Yang penting Diwanokeun. udah diwanokeun. Lamun teu ku urang ku saha deui. Ieu teh ku handayani. Keren asa Handayani. Numbutkeun saur Akang ya kumaha kegiatan ieu saur Akang. Komentarna. Saur abdi alhamdulillah ngaturkeun nuhun serta acana SMK Handayani Nah. selaku penyelenggara. Betul. Sekarang Yayasan Pendidikan Handayani 1979. Wah. Parantos ngayakeun acara anu sakieu saena megahna sareng luar biasa margi nu tadi disangengkeun ku Kang Yayang bahwa ieu untuk mendukung budaya jeung pariwisata di Kabupaten Bandung. Wih, Alhamdulillah keren. tadi antusias terutama di SMP Handayani 1 Banjaran bagus, anak-anak bisa disalurkan sambil belajar di luar lingkungan sekolah. Wow, satu kata untuk kegiatan ieu naon? Mantap. Bah, Mamang. da betama betah sono mah sono, tapi warga-warga sadayana ulah ka mana-mana kumaha Ulah aya ilahan, episode kedua. Pasti ngaguar tentang kegiatan gelora. Naon gelora teh? Gelar lomba kreativitas sareng olahraga. Wah, keren. Warga-warga sadayana Ujang Prabu kada pamit undur diri sareng Abah Agus. Abah Agus oke sami. Masih dina acara Sunda Musik Ajapari. Jampari jalan-jalan mapai bareng hari. Ngatur kenuhun ka warga-warga sadayana anu pantos mancoti kawin dugi ka akhir. Ujang Prabu pamit. Abah Agus pamit. Ieu teman pamungkas kanggo warga-warga sadayana nya masih di program Sunda Musik Ajapari. Jalan-jalan mapai bareng hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, atur nuhun A, atur nuhun pisan. Aya